Wilujeng enjing dulur selamat pagi dinten ayeuna abdi teh libur kerja karena dinten minggunya biasalah hari kegiatan libur kerja hari minggu mah udang sare terus beberes geus terus we kitu tani lepan simut mukaan eta janela kumaha tuh da geuning ngari hirup bujangan mah kieu we nu penting mah nilep we simut oge terus muka janela geus muka janela teh terus ieu teh da lapar beuteung teh hulang-hulang lapar urang ningali keluar coba aduh geuning di luar teh geunah geuning dulur aduh cuacana jeung pemandanganna maklum lah hirup di kampung mah kieu nya teu herang panon lamun ceuk bahasa kolot mah eta ucing keur naon atuh awas kulung urang mah ieu rek ka warung teu kuat lapar teh hayang meuli kopi jeung bala-bala ngannya lumayan we dulur teh ka warungna teh jauh da ku margi jalanna teh laleueur tah model kieu komo dibere usum hujan mah jalan teh meuni model kieu tuh tingali jeung kata mah lumayan teh ka warung teh rada jauh jadi kudu melewati heula kebon tah kebon teh model kieu geuningnya dulurnya tuh tingali tah kebon teh aya kebon salada ieu teh dulur teh aya kebon sosin oge pokona mah kebon-kebonan we bari ningali ka ditu tuh ka gunung gede tuh tah eta mah gunung biasa tah lamun ieu mah gunung gede nu sabelah ieu mah tuh tah ieu teh nya jalan ada usum hujan malah leueur geuning ieu teh kadang lamun teu bisa masuk lalabuh ieu teh dari abdi mah geus biasa mun cicing di lemur betah we kitu ningalana jalan kieu oge lumayan gitunya jalan mah gitu mata ka warung teh rada jauh mata kudu persiapan tah ieu teh mudun dulur tuh tapi da pelebah ditu mah dicor teh nu bagian kabelah kaler mana ka bagian kabelah abdi we teh dicor teh pemerintah teh sok kitunya tuh warung teh belah ditu dulur tah ya dia teh tegung silila teh ieu teh nepi ka warung teh kedeung di ge mapai jalan ieu tah tegung silila nepi teh ka warung tuh rek balanya ieu teh warung teh ngaran warung Buina ieu teh tuh bala-balana hararangeut ieu teh karek ge bala-bala hungkul cenah ada can aya goreng tempe mah goreng pisang kewe dagoan atuh lapar manten cen di dagoan mah geus we ieu nu aya lah nya dulur tak kitu urang teh tegung silila meuli we bala-bala teh teu kudu loba ngomong lah pokona bala-balana beuli we ku urang teh kata ina teh kalau tuh geus meuli bala-bala teh urang teh buru-buru balik da teu kuat hayang ngopi ieu teh bisi kaburu ngadareg-deg manten tah urang teh nepi ka imah teu geus lila tuh nya ceuk urang ge nikmat mana lagi angkau dustakan bala-bala jeung kopi gudai teh